eta Zaid kawin ka Sarwiti padahal Sarwiti hamil 2 bulan berarti begitu kawin 2 bulan ya keur hamilna katilu kaopat kalima kagana katujuh berarti 7 bulan tinikah langsung lahir ulah 7 bulan genep bulan sebab keur nikah 2 bulan tambah 4 bulan jadi genep bulan lahir eta geus bisa. Urang nuluykeun permasalahan zina hukum nu bakal ditetepkeun kazani wazania jelema zina rek lalaki rek awewe lamun muhson ranjam yakni dipaehan melalui pembaledogan di baledogan make batu datang kapai ku pohara-poharana dosa zina lamun guer muhson merdeka 100 jilidan haju dibuang supaya ulah aya di kampung eta sebabnya termasuk sampah manusia lamun abid 50 rangketa jadi jelas hukum nu geus diturunkeun kudu nyieuna yakni Allah seperti eta kuari eueuh nu ngalaksanakeun sebagian masih aya keneh di negara-negara luar tapi di urang mah lantaran bentukna negara demokrasi jadi hukum-hukum kos kitu teu dilakukeun hukum kos kitu teh lain berarti haju selesai ke di akhirat bakal berlanjut. Ditanya pemerintah kunaon teu make hukum eta terserah ke jawabanana di hareupeun Allah kuari mah atuh babari bae tidak manusiawi lah dan lain-lain sebagainya nyana make hak asasi manusia salah wallahu alam nu jelas seperti itu teu make Al-Qur'anul atuh padahal mah negara nama demokrasi mangga bae dalam pemilihan tapi hukum-hukumna laksanakeun jata mah dijieun ieu ku urang di DPR ayo diperkuat jadi bengke aya undang-undang negara demokrasi tapi undang-undang zina undang-undang ulah zina andai kata zina dikenakan hukuman ranjam atau had rapi ke negara numpang heula nakenan pejabat-pejabat di pararaehan dia nyana nu zararina tuluy nu sarugi pengusaha-pengusaha nu sok ka hotel-hotel
masyarakat asana saparo negara paeh kabeh deris we tepati sareksek teuing adalah legangeuna tah ieu teu dilakukeun sabodo terserah Pak RT we teh mah cak RT teh ai johon teu naon teu RT gaya di jero nangan RT mah teh nyaho lapor ka lurah lurah lapor ka camat camat ka bupati terus we ka luhur sampai ke presiden urang ayeuna anu terkecil sedunia iya Presiden Jokowi kena kembali ke DPR ke MPR kabehan mararaksu drek negakeun agama di negara urang eueuh maksud sebab negara urang mekat tumpangan ku negara luar ulah ngomong-ngomong agama mentak di pendidikan geus eueuh agama sengaja mentak sakieu geus eueuh ti SD keneh datang ka SMP SMA kuliah eueuh pendidikan agama geus dicabut dikikis tetapi Allah ngersakakeun di Indonesia memuasi keneh agamais ciri beragamana sanajan ulin ka Ancol waya salat bae ulin ka Karangbolong waya salat bae di rest area pinuh maghrib isya nu salat tandakan salat keneh bingungan orang barat orang Amerika iya kok sarolat keneh bae padahal ti SD ti SMP ti SMA terus geus pendidikan agama diteliti ku nyana pondok pesantren ngeuweuhkeunana hese pondok pesantren hiji-hijina kuari diteroriskeun terorisme eta teh dek ngeuweuhkeun pondok pesantren Maha kawasa Allah di Indonesia mah itu tetep baik. Ulah nyaritakeun khusyuk salat baheula. ulah nyaritakeun khusyuk penting asal ungkeg-ungkegan baheula. Geus alhamdulillah sakitu ge geus. Ulah sok muji syukur ja eureun di rest area sarolat sanajan teu marake kopeah. Geus deres-deres keneh berarti kana inget keneh ka Allah. Deres keneh diri sakitu mah tuh engke mah asana salat teh kitu make mau kena asana tapi sarolat ge dan tepi ka antri unggal rest area eta kan jadi pusat perhatian orang luar ieu geus dicabut ti SD keneh musik keneh lekat muludan geus diharam-haram geus dibid'ah-bid'ah woi muludan terus rajaban geus dibid'ah-bid'ah woi terus bae sia-sia aing-aing di Indonesia geus kos kitu bae teh lain sambarangan meureun aya pendidikan para aulia Allah anu ikhlas anu masih keneh ku Allah ditingali diperhatikeun. Nah iyalah orang hirup di Indonesia muji syukur nikmat jas. Pang nikmat najajak ulama hirup di Indonesia dibandingkeun jeung di Singapura loba aturan-aturan. Stres hirup di Singapura. Aturan cai kurang. Kadengena doang Singapura hebat datang ka ditu saminggu teu kuat di Malaysia sarua bae di Thailand sarua bae Korea sarua bae orang datang ka Yordan mahal kitu cai aqua 50.000 di Yordan leuwih mahal deui tah 50.000 sabotol leutik mantap kaditu titilok-tatilok ngarinung
ulah nginum geus lah mahal. Tapi orang Indonesia mah teu kitu. Dibere lapang dada, mahal tinggal mahal beli. Pokoknya orang Indonesia mah enekan gitu. Mahal los beli bae pokoknya satungtung boga duit, teu boga duit paling. Nekat orang Indonesia. Wah, dibeli bae di Mesir atuh sakitu kalalotor. Darajan beren di Mesir mah kos di urang bebas. Hampir sarua jeung di urang bebas teu kumaha bagengan nagarana kotor. Di Iran atuh bersih ngan Sunni na saetik Syiah malu. Nu rada akur di Baghdad ngan kabeneran tas perang we ka ditu jadi ambalai. Akur teh jeung di urang Baghdad. Akur teh bebas. Bebas ekspresi teh kumaha bae urang terserah. Tah ieu nu pangeunahna tapi nagarana tadus perbatuan di urang mah masya Allah melak pare jadi pare melak cau jadi cau melak awi jadi iwung hebat di urang geus pokona ya Allah geus geudaheun aju eueuh doktrin ketentuan kewajiban degdahanon dik digawe los henteu los di negara encan wajib militer di urang mah teu dek digawe los teu los paling ya teh jadi digawe boga duit teu digawe teu henteu paling atuh sia digawe ribut jeung pamajikan ai teu digawe ribut sakitu doang jeung negara geus urusan di urang dek tani los dek kumaha los. Iya, kos di sorga di Indonesia. Ngeunaheun deuk salat los henteu los. Ngeunaheun hukum. Tapi ieu urang di jero negara demokrasi. Lain negara Islam, tapi syiar Islam sadunya ya sadunya mah. Kuari teh geus termasuk sadunya pangmunculna. Masya Allah. Pangdamaina sadunya pangmunculna syiar Islam sadunya Indonesia geus lain nasional di dunia. Masya Allah. Masjid urang di Yordan dikunci teu meunang ke dibuka zohor 1 jam kunci deui buka deui asar kos kantor masjid kos kantor. Isya buka tutup. Ya Allah, di negara Islam masjid teu bebas sangkileung di Mesir ge sarua bae kunci. Di Indonesia mah hayu sia ada kiih ngising di masjid los. Bebas uri kunci di urang. Masya Allah. DKS palingnya diperhatikan doang ku DKM na orang mana ya asana ti isuk datang ka sore datang ka isuk deh HSB budak dana apa henteu budak paling ge urang ditanya lamun geus jelas karak urang dik cicing dinya los atuh dik balik bebas jasa di urang masyaallah datang ka make cai masjid nus jang disadiakeun jang wudu yang mandi nek salat, yang wudu dipakai mengumbah mobil. Eta pan haram sebenarnya. Pan eta malah mah kiaina nu make. Ustadna tolol. Bebas di urang make aturan di akhirat engke. Je cai masjid mah wudia disadiakeun jang ibadah, wudu. Aya WC jang bebersih istinja ngaranna besi boga junub dek salat jang mandi atuh ai jang mobil mah eueuh di dinya jang mobil mah tilok salat atuh motor tilok pake dagang segala doraka sia moal berkah ka jeung kumaha dilarang ku urang geus tapi nyana terus bae coba ge
untung mah untung dagang make duit masjid untung gede ngan ribut jeung pamajikan atawa setahun 2 tahun gering ulah dikira larangan Allah teu meunang masjid mah wudu meunang mandi junub besi indek salat di dinya meunang tapi aya indek teu salat mah ulah moal salat di dinya mandi junub doang aju balik deui ka imah teu bisa salat di dinya meunang oh mantap sih ada tanya masjid wakos kitu caina teu meunang dipake sambarangan geus dijelas-jelaskeun ku kiaina unggal masjid ge teu narurut kabehan kunaon kiaina ngumbah mobilna make eta kiaina tolol tak iya bakal cerita bebas maksudnya di Indonesia mah kok bebas jasa Masya Allah nggak masalah ya bakal cerita nikmat hirup di Indonesia cuaca di luar negeri mun panas mun tiris jasa tapi di Indonesia mah Masya Allah jam 11 berang waktu ereng-erengan mun di luar negeri mah jam 11 jam 12 di urang mah kerek atuh kerek bisa es jahana pentangkal mede Masya Allah sorga jasa di urang ya Allah aduh tak mal aya tanding negara pang subur-suburna pang mamurna Indonesia pang damaina sadunya ya sadunya Indonesia pang luhurna syiar agama kuari Indonesia terbanyak pengajian sadunia Indonesia terbanyak maulidan sadunia Indonesia terbanyak serajaban sadunia Indonesia haul geus dibid'ah ge ku Wahabi haul bae ka anjing-anjing di haolan kunaon sia ngahaolan anjing kula cenah paeh aduh teringat bae haolan gunyana ilaruhi anjing bopi geus liwat teuing ti aturan ya penting di aturan guys terus aduh Masya Allah ya badak heranan urang Amerika heran ka Indonesia geus kurang kumaha dikiekeun dikitukeun dek dileungitkeun maksudna Islam teh dek dileungitkeun tapi tetep bae ya Allah haju naranya bae deui ka kiai naranya pan teh geus diulah-ulah kiai kayak raja aja, kiai kayak dewa aja, kayak panggil gitu-gitu takut mahasiswa Wahabi. Untuk apa sama-sama manusia? Jangan maka Imam Syafi'i si Syafi'i pan. Si gitu-gitu baik. Kenapa? Tetep baik, waya hajat mananya baik. Assalamualaikum, misalnya aku ada hajat, cina misalnya minta doa, minta poe, atau poe doa Allah, kunon minta tuh. Geus bingungan Wahabi, geus bingungan gue lantaran di Garut loba jasa ta Persis loba jasa Muhammadiyah Garut Bandung paneta basisna ta ieu lah orang-orang Islamna naranya bae ka kiai nyana gede hajat nanya oge hanya oge kabawakeun da ieu di Indonesia mah geus ieu lain lalagan berkat saya pasti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di samping pertama di urang wali sanga nu ngembangkeun diteruskeun datang ka ayeuna ya Allah karasa jasaku urang naon kitu ngaranna tapak perjuangan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala lamun urang ningali di Mekah padahal mah negara kelahiran Kangjeng urang teu neuleuh urang Mekah teu anu katingali istimewa gitu keneh di Madinah ngan kabawa ku gedena Kangjeng Nabi bae perasa ngan loba atuh di Madinah ngan teu katingali ku urang teu cara di negara urang tah kitulah istimewa negara Indonesia ku keistimewaan negara Indonesia jadilah rebutan
Amerika yang menguasai Inggris, yang menguasai Jerman, yang menguasai Belanda, yang menguasai Cina, yang menguasai lantaran makmur jasa, subur jasa pada hayang. Geus dijajah urang baheula ku Belanda 3 abad teu kira-kira. Inggris ngajajah, Jepang gitu kene. Kuari geus merdeka dijajah ku Amerika melalui politik. Dek keluar seetik urang dek kiblat ka Timur Tengah. Zaman terakhir Pak Harto tapi kandas terjadi. Dilempengkeun ku Gus Dur muasih keneh hese. Boga cara-cara tersendiri sulit tina genggaman Amerika. Karena kuari dek mulai beralih ke Cina. Cina diasup-asupkeun ka negeri urang untuk dijadikan karyawan. Nu khawatir lantaran baheula Cina di negeri urang tadi diusir. Kemudian kuari pemimpin geus mulai ke Cina-cinaan, nyana geus aya hubungan datang ka urang anu ka urang diomongkeun rakyat Cina. Sahanu nyaho di ditu di negeri Cina ka urang ternyata nyana tentara. Ieu nu jadi khawatiran kuari bangsa keur dipikir. Sedangkan geus ditanda tangan kan Cina geus sabaraha nu asup ka urang untuk jadi karyawan. Setelah diteliti ieu kumaha mun tentara engke satu kali waktu bawa senjata. Nyana di dinya endek ngaekspresikeun balas dendam nu baheula kungsi ku urang digedor balik ka nagrina. Canu nyaho ayu nyana mawa senjata urang kuari ditembakan ku Cina. Lumantak kuari geus mulai puasa geus gade jajal golok di ka dia-diekeun jajal ieu geus kuari geus mulai Cina geus aya sabaraha ribu di urang geus aya sabaraha ribu geus mulai bertahap engke nyieun perusahaan kecil di urang nyieun perusahaan kecil anu minimal engke karyawanna teh 50 urang. Jadi nyana nyieun perusahaan di negara urang, nyieun bata misalnya tanah urang, tapi nyana anu produksi karyawan nyana tinggal urang bae neulekeun. Geus mah emas dibawaan ku Amerika. Kuari di urang endek seperti kitu. Nyieun areng nyana nu nyieun nyana karyawannya tapi di negara urang. Paling nyana bayar pajak ke pemerintah mah kana salaya duit bae tapi rakyat engke bakal kumaha. Ieu mah sakadar pemikiran jelema nu jernih bakal kumaha ka hareupna. Mun nyana ka dieuna murni rakyat tuh masalah tapi mun tentara nu kadarieuna deuk kumaha. Ayo deuk kumaha. Tuh eta Silban dia pakai kahayang. Kuari 2 anu nyekelan negara urang teh Amerika jeung Cina. Hayu terus. Urang ka mana? Hayu Wahabi diasupkeun supaya Islam hancur, Syiah diasupkeun supaya Islam hancur, eta teh melalui politik Amerika. Diteroriskeun supaya ulah aya Islam. Kemudian Cina diasupkeun, diacak-acak di urang. Geus secara politis urang teh kuari keur jadi lapangan perang perekonomian antara Amerika jeung Cina. Beki luhur bae ngomong cek urang teh teu kaharti aing mah. Kaharti cek teh. Mal kaharti atuh. Geus sakola henteu. Nonton TV ngan joget orkesna doang. Geus teu kaharti. Ieu negara urang teh kos kitu. Pamarentahna keur beujeuhna di kaluhan kuari teu berdaya. Aya anu ngaluhurkeun agama ketika aya bae anu endek jadi pamimpin anu beragama mulai direntog Habibi kurang kumaha jaeta mah atuh kaluarna Habibi direntog sarua bae. Dia lain pemikiran manehanana.
Atuh kamu penasehat presiden geus dibungbuan ku Amerika coplok na Timur Tengah teh lain pemikiran Habibi udah disalahkan Habibi lantarannya na kadi salah kadi itu salah mantak idit ka Jerman deui ceknya na betapa jahat na sakitu doang saha nu jahat teu bisa ngomong ku kumaha sebab ngomong salah teu ngomong salah Gus Dur nu kuat terus bae ketika geus kajahoan nyana teh berarti benar-benar anti Amerika turun ke terus kabelah dia SBY atuh bagus deui jeung Amerika langgeng kuari teh keur dilema antara Amerika jeung Cina tuh kuari keur jadi peperangan di negeri orang perekonomian pokoknya orang Indonesia mah teu meunang bae nyekel ekonomi kudu batur bae mendak timbullah Alfamart, Indomaret, urang mangan saukur kayak di ditu aya jelema breg di ditu aya ka jelema urang mangan dagang teh kitu doang cara batur eta teh Indomaret Alfamart eta geus distel ku Amerika jadi eta perekonomian sakitu gedena nang nyetel batur urang kadinya belanja berarti didinya geus aya jatah untuk pembangunan gereja untuk pembangunan kelenteng dan lain sebagainya urang belanja salah teu belanja salah urang teu belanja kadinya butuh barangna aya di dinya urang belanja kadinya di jerona geus aya persekean bakal jang pembangunan gereja endeu kumaha ieu coba di kitab emang ayat kayak ulah ngomong di kitab seperti kos itu tak cerita tapi anehna di Indonesia tetap tegar baik tetap gagah baik ieu kan neuleunya lagi aya badan intelijen di Amerika di Cina sarua bae tetep bae kajen kuku bage kokoh bae ya Allah ieu hese cara di Indonesia teh pengajian kemudian maulidan rajaban terus haolan geus make majalah make koran make kitab kaunggal kiai ngabidah-bidahkeun haolan geus teu didaranyakeun ku kiai kitabna aya di kula ge datang ka dua kula meunang kitab bidah kos kala itu terus bae geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang ngana gege capeun ngomong gege terus bae malah mah dibere berkat jangan dahar nyana ge sarua nah ieu keur carita urang muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di negara demokrasi urang bisa tentrem bisa aman ngaji sadaekna salat sadaekna puasa sadaekna walaupun kuari geus mulai disetir ku beberapa negara aya sababaraha provinsi anu bakal hayang kaluar di negara NKRI tetapi ai khawatir cuman tetap wallahu a'lam di Indonesia ulah sambarangan aya nu geus dikuasai ku Prancis moal bejakeun pulau mana aya nu geus dikuasai ku Amerika moal bejakeun pulau mana aya nu geus dikuasai ku Inggris 5 pulau provinsi nu geus disetir ku negara-negara luar ye baheula Bung Karno mangahijikeun ti Sabang sampai Merauke tapi nu arayeuna mah malah deuk kalaluar tinggal dikembalikeun deui baheula hebat amat zaman Bung Karno kurang kumaha kiai ngaharariji jeung pamarentah ngahijikeun negara Republik Indonesia tapi kuari deuk kalaluar motifna naon pastikan motifna dunia nu teu kabagian tokoh-tokoh nu teu kabagian mantak daon atuh ngahiji deui set cara kamari ribut di Indonesia ribut gede lain ribut leutik eta teh hampir acak-acakan negara dibuka urusan pipot kajahoan kabeh salah kumpulannya na internet di gedung nu tertutup ulah sampaikan ke orang hancur-hancuran mulai membaik tek berarti kan di jerona membagi lah kajen kuku bage
masalah penting ulah ribut kan ya orang matunya naba bagi orang mal kebagian nyana teu bagi orang mau mal kebagian atau geus lain penting ulah ribut ese amat ente hayang kebagian ente silakan jadi presiden gitu bae atuh mantak tikuari siap mamawa balok di dieu hayang jadi presiden balok naon atuh balok kayu nangka di dieu aman gua hari set oposisi geus mulai eueuh berarti kan mulai aman walaupun perpolitikan jeung perekonomian can mapan lantaran dibuat ajang can dek dipatok ku Jokowi naon gitu ngaranna dolar sampai 13 moal turun ti 13 naik bisa untuk menstabilkan ke kumaha carana kerja di ajang Cina jeung Amerika ulah kaget tuh urang mah pan kos kitu nyaho ge henteu heuh nyaho cenah kieu kieu nyaho teh ulah sok nanyakeun aing sia pokona geus kos kitu bae tah urang mah dagang tani pan paling ge karyawan kok aya penyisitan karyawan kok aya pengurangan karyawan kok henteu stabil paling urang maksa kitu doang buat perlindungan gitu para karyawan kuari nu bakal melindungi ulah kaget buruh tidak ada pelindung kuari wajen kuku bagi nyeri tinggal nyeri sementara ieu pelindung wajen kuku bagi dibuat untuk perlindungan manfaatna encan aya mendak maning sadar maningnya jadi karyawan tapi nasawuf cek gara boro-boro karyawan kieu kitu nasawuf abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan ayeuna nasawuf mah kitu geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu geus bae nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta tasawuf ngaranna lain udeng-udengna gede lain tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf kitu ngaranna Masya Allah itu sholat di lemah geus takdir ti Allah itu teh sholat takdir ti Allah sadar tuh tasawuf kebablasan lah pokos gitu kan teh urang sadar nak pokos ngaji aya timbul ti sadar mangenaheun beda jeung kapaksa di lembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun kadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula hayang nyaho coba ngaji kos kubasi ngaji didengekeun lu jero nyaritakeun akhirat emang orang bakal ka akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero majelis barang di jero horeng haredang keluar deui jadi aiku ngaji bae jadi nyaho lantaran deka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make hajina kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunaheun ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomongna kosu bener tapi teu bener ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan dongeng Gus Dur nomor ka hiji gede mungkin ieu mah dongeng Gus Dur ye Pak Harto ngalayat ka anak-anak kecil ditanya udah hatam berapa juz sekarang alhamdulillah sekarang saya katanya sudah 30 juz kan berarti geus tamat talar Quran cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya atus pan Gus Dur seuri bae wah ieu presiden urang jadi kos kieu ieu kos du bener tapi salah geus beres satu ketika Gus Dur nyaritakeun tahajud eta mah jeung para menteri tahajud malam hari beres beres bubar aya salah seorang menteri nyarita ka hiji kiai alhamdulillah ya kiai mah
tahajud itu kan cuma malam aja. Saya mah udah siang malam jadinya tahajud. Alhamdulillah yang dipakai kahebat menteri. Jadi ngomong di hadapan kiai, ya para kiai kan cuma malam aja tahajud. Saya siang malam jadinya. Waduh, asana duha ge beurang peuting nya kajen gokobang. Eta kan gara-gara bodoh. Jadi Gus Dur mah jadi kelakar bae ta zaman Gus Dur. Masya Allah, orang jadi nyararaho. Eta lain lalagaan, berarti barodo jasa kan pemimpin orang. Kunaon eta? Ku teu ngaji, mantap Gus Dur teu ngaji, ngajak ngaji. Ulah datang ke kos pementri eta. Moal bejakeun ukur menterina lah. Oh, ya eta pan ente lamun ngomong kos kitu pan izin. Kiai mah sok tahajudna peuting doang kula mah beurang ge terus bae jaga tahajud. Tarolol. Eta ulah datang ka kos kitu eta ku teu ngaji mah kacaletot bae ka jeung kumaha ge. Mun nyaritakeun agama sing hade di hareupeun kiai mah goblok-goblok ge kiai mah nyahueun ka kitab. Eta nu goblok da. Atuh komo nu teu goblok mah tuh. Sahebat-hebat nanyana nu tilok ngaji, kajian hebat atuh ngaranna ge tilok ngaji kepleset bae. Urang ngadengkeun ceramah anu teu masantren. Teu masantren ieu kacaletot loba bae. Ulah kiai-kiai artis ulah loba nu laporan ngakalu masalah masa timur. Oh atuh teu ngararaji. Sangkilam agim bae ge lantaran ngajina lain teh budak pesantren mun kurang dilenyep-lenyep loba kepleset. Lobangan atuh geus teu jadikeun masalah lain nyadaikeun dakwah mah. Tapi kepleset. Pada hari-hari mukti mah baheula satu kali kepleset ditegor kan ku kiai waktu di Subang. Hajunya ada eureun oh salah saya berarti. Deres tah bakat. Deres tah. Eta kan pernah ditegor rumanta kajeureut eureun. Hari mukti teh kapan urut? Waduh penyanyi rock Indonesia eta. Hajunya ada jadi kiai, tapi kiai oposan ban. Itu ya kepleset ditegor, ngan nama sadar ngaji akhirna. Sanggeusna ngaji ya kawin jeung anak kiai, kabeneran deui tah mah. Tuh kan, jadi kos karari itu tah, ai teu ngaji mah tetep bae kepleset bae nyaritakeun cai teh ya, nyaritakeun wudu teh ya, nyaritakeun tolak teh ya. Mantap ulah sembarangan lantaran hukuman lain nu urang, nu Allah. Gesti Quran turun ke hadis penjabaranana di hadis turun ke ijma ulama penjabaranna ku ulama kuari atuh masantren ge henteu deuk caritakeun hukum atuh urang kadang-kadang didengekeun salah teu didengekeun salah ngan antepkeun bae tau mah hitung-hitung kecrek bae di dangdut mah atuh ajeun pangrame maksudna kitu antepkeun ulah dikukuhakeun ku daekna ge geus alhamdulillahirabbil alam daripada nena ngaco-ngaco tuh para ruguh. Nah eta keur carita syariat tapi lamun urang nyaritakeun bahasa nuluhur beda deui abah ucu guru kula dicaringin beta ngadenge sholawat dimusikan ngomongna kumaha mending ngadengkeun dangdut cakeun padahal sholawat berarti da ku jore-jorena aya sholawat dimusikan mending ngadengkeun dangdut dak sia geus puguh tah maksiatna. Ari eta pan asa ibadah pan geus kitu. Asa ibadah. Ye, maca sholawat dimusikan asa ibadah. Qala gonjeng-gonjeng badro gonjeng-gonjeng. Asa ibadah. Ai dangdut bang geus puguh, urang mun ngadengekeun Oma Irama sia ibadah lain. Jelas-jelasan naon tuh maksiat. Pan terus bes sakalian ka neraka. Tegas janana. Tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah. Ieu nu salita mantap abah ucu guru kula sakadenge ku cilik kula mendingan ngadengkeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan. Aju di dieu almarhum abah ngadenge tah mun sholawat dimusikan geus kitu. Seserian we da abah teh. Naon bedana jeung dangdut cek gara teh geus kitu. Oh atuh akur bae berarti. Tapi cilik urang mah ngeunaheun bae. Maksudna dangdut ngeunaheun, sholawat ngeunaheun. Atuh geus, cilik urang memang kos kitu meureun ceri neraka meureun. Eta lamun urang caritakeun kelas nu rada luhur beda. Perhatianana, ucapanana, oh berarti jangan geus mengarah kana kebersihan, pembersihan. Urang mah kakarak
kakara rame-ramean jang pangrame bisa bodoh kebelah itu nak atuh boro-boro nu bagus mah boro-boro jangan nasihatan batur atunya anak ge kos kitu keme eta geus tingkatan bagus berarti manya deuk nasihatan urang pugunya anak ge kos kitu keme tuh moal bisa kan nasihatan dulur sadaya ulah ngeridit sebab naon nyana mobil nu ditumpakan lagi can beres kreditan bisa-bisa nyana keur ceramahna kieu hampura ieu ceramah ge ieu deuk nganggeuskeun kreditan bantuannya cek nyana teh baca dakwah kos gitu tuh ih ngaji ka mana ieu ya hukum nu bakal diterapkeun baik ranjang maupun had bila mana zina geus jelas untuk menyatakan kejelasan zina ieu kudu make aturan kumaha carana wa yasbutu bi bayyinatin tetap hukum zina nomor kahiji dengan saksi Zaid Sarwiti zina hukum geus aya mun muson ranjam guer muson 100 jilidan nah hukumna nu bakal ditibakeun teh geus aya cuma nu bakal dihukumanana kudu jelas heula ieu kejelasan Sarwiti jeung Zaid zina melalui naon eta bahwa kejelasan Zaid jeung Sarwiti zina oh bisa ditetepkeun bahwa Zaid jeung Sarwiti zina kunaon bibayyinatin ku saksi aya saksi anu nyaksian kana perbuatan terlalang Zaid jeung Sarwiti sabaraha saksi anu diperlukeun untuk menyatakan zina opat saksi saurang teu bisa ditarima saksi duaan teu bisa ditarima saksi tiluan teu bisa ditarima saksi opat karak bisa ditarima saksi zina kudu opat Masya Allah temenang sambarangan kudu hati-hati ulah langsung dihukuman zina nomor kahiji kudu aya saksi-saksi da opat sesuai jeung nas Al-Qur'anul Karim dina ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum kadituna arba'ah nah opat saksi nomor kahiji saksi anu opat teh kudu ngajelaskeun jelema nu zinahna saksina Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh opat eta opat saksi akur bahwa Zaid jeung Sarwiti telah melakukan zina tanya saurang-saurang ulah opat interogasi setelah dilaporkan kanu berwajib Kapolsek langsung laporan ke Kapolres Polres langsung rujuk ke jaksa kejaksaan memanggil Zaid jeung Sarwiti amankeun Zaid jeung Sarwiti heula bahwa manehanana sebagai terdakwa manehana terdakwa sebagai pelaku zina kudu aya saksi opat panggil saksina opat-opatan ada dipanggil ieu kudu ditanyana saurang-saurang siapa kamu saya nama Ahmad orang mana Cikupa betul kamu melapor bahwa kamu telah menyaksikan perbuatan Zaid dengan Sarwiti betul siapa yang melakukan zina Zaid dan Sarwiti dipanggil saksi kedua siapa kamu nama Muhammad
Yang tadi Ahmad. Ini Muhammad. Kok hampir akur? Tetangga, Pak. Iya. Bapak Muhammad, ya. Betul kamu telah melapor bahwa ada warga yang melakukan zina. Betul. Siapa namanya? Zaid, Pak. Yang kedua, Sarwiti. Beres. 3, Soleh, masuk. Siapa kamu nama? Soleh, Pak. Betul kamu melapor bahwa salah satu warga telah melakukan zina. Betul. Siapa namanya? Zaid. Perempuannya? Sarwiti. Betul. 3, 4. Silih kamu. Siapa nama? Saya Masluh. Masluh. Iya. Tadi Soleh. Ini Masluh. Ini kakak adik apa bukan? Bukan, Pak. Rekanan, Pak. Masluh. Iya. Betul kamu melapor? Betul. Yang dilaporkan adalah kasus perzinahan. Betul. Siapa yang zina? Zaid, Pak. Dengan siapa? Dengan Sarwiti. Akur tak? Tanya hiji-hiji. Aku. Pertanyaan kedua. Ulah wakadihan, ulah wakadiraja malah. Rapi. Masya Allah. Kan. Bisi kesalahan. Nomor kedua. Kudu ngajelaskan tentang praktek zina na kaifiatna. Anggilei nu tilu di kamarna misa-misa. Ahmad, masuk. Pertanyaan pertama bahwa laporan kamu telah diterima dan dilaksanakan integrasi bahwa kamu ini telah melaporkan yang melakukan zina yang bernama Zaid dan Sarwiti. 4-4-nya sama. Bisa diterima. Pertanyaan kedua, kamu sebagai saksi menyaksikan perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Nah, bagaimana caranya? Duduk apa berdiri? Apa nangkuban perahu? Iya, kudu dijelasin. Ceki Zaid, Pak, saya telah melihat langsung, Pak, perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Jangan macem-macem kamu. Siapa tahu dia cuma pelukan saja. Kalau pelukan kan bukan zina, itu cuma sekedar pelukan. Siapa tahu barangnya itu cuma disempilkan di paha. Aduh, aing jadi jaksa puyeng dia. Kalau ada laki-laki karena dia itu serangan, tidak tahan, maka untuk melakukan zina dia masih ada batas-batas, tapi dia sempilin. Cak Ahmad itu sempilin apa? Itu bahasa jaksa, lu gak boleh tahu. Aduh, jaksanya campur-campur jaksa. Nah, kalau itu kan bukan pada tempatnya, cuma digosrok-gosrokin gitu. Itu bukan zina. Nah, ini saya mau tanya, apakah cuma sekedar pelukan? Apakah memang cuma sekedar disempilin itu di pahanya? Hah? Bagaimana? Enggak, Pak. Saya tahu muka celananya, Pak. Waduh. Terus saya tahu ngejegangnya, Pak. Aduh ya, Ahmad Pohara yang dia deh, Bapak. Terus langsung dia dipeluk dulu, kemudian dibaringkan. Wow. Terus Zaidnya naik di atas, Pak. Kamu di sebelah mana? Saya di belakang. Aduh. Jadi kamu tahu ngelihat itu masuknya benda-benda antik tuh. Tahu, Pak, saya tahu benda itu masuk kalau mau diibaratkan percis seperti benang masuknya ke lubang jarum. Wih, pohara kamu.
Apa itu pohara, Pak? Jadi jelas, Nah, ya sudah, masuk kamar. Muhammad, keluar. Kamu telah melaporkan bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Tadi setelah kamu diinterogasi pertama telah diterima, yang kedua praktek zinanya. Kamu tahu? Wah, sangat tahu, Pak. Jangan dikira jangan main-main. Ini nanti kalau tidak terjadi, hukum akan kembali kepada kamu. Siapa? Nah, mulainya pertama bagaimana? Celananya dibukain, Pak. Buka sendiri apa bukaan? Kayaknya sendiri-sendiri, Pak, buka. Terus pelukan, Pak. Terus dia nangkarak, Pak. Apa itu nangkarak? Saya nggak paham. Emang Bapak orang mana? Saya orang Batak. Jadi nggak paham nangkarak. Ibu apa nangkarak? Nangkarak itu berbaring, Pak. Oh iya. Terus saya naik di atas. Kamu sebelah mana? Saya di belakang. Pengen nggak? Hampir, Pak. Tapi saya kan ngaji terus tiap minggu, Pak. Oh, jadi ada batasan, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau dengan yang jelek-jelek saya kagak, Pak. Terus kamu ngelihat? Sangat ngelihat, Pak. Masuknya penis terhadap apa, Pak? Pokoknya terhadap lah. Bingungin eta ge, jaksa ge nyebut eta naon eta. Pak, maksudnya penis kan udah jelas tuh. Zakar, itu masuk ke apa, Pak? Lu yang tahu. Apa itu, Pak, maksudnya? Itu saya harus jelas dulu pertanyaan. Memek. Ayo guys kudu kumaha utang ngaji fikih mah kos kitu da doang aing puyeng. Ngaji fikih teh kos kitu hese tah. Aya teh dijelaskeun pan besi ka dubur. Ye. Ulah diperpanjang memek itu apa? Hese tah ngaji fikih teh kos kitu. Eta hese. Jadi hakim kudu jelas-jelasan. Nanya aku udah jelas. Jadi kamu ngelihat. Bagaimana ngelihatnya? Percis seperti itu benang dimasukkan ke liang jarum. Terus ya digitu-gituin, Pak. Ya udah cukup. Masuk lagi kamu kamar, masuk kamar. Soleh, masuk. Keluar Soleh. Kamu telah melapor bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Kamu telah aku tanya namanya Zaid dan Sarwiti. Telah aku terima pertanyaan pertama, kamu lulus. Pertanyaan kedua, praktek zinanya. Kamu tahu? Tahu, Pak. Bagaimana caranya? Awas, ini jangan main-main. Jangan cuma karena pelukan saja kemudian kamu lapor bahwa dia zina. Itu tidak boleh. Dan jangan kamu sangka bahwa ini cuma nyelipin doang. Siapa tahu itu penisnya cuma diselipin saja di paha. Lantas kamu anggap bahwa itu zina. Ini jangan main-main. Waduh, orang Batak ya, jaksana. Ya. Tidak, Pak. Saya melihat langsung, Pak. Praktekkan bagaimana? Ceritakan tentang prakteknya. Mulanya dia buka celana, Pak. Terus dia celentang, Pak. Udah celentang, berbaring terus jahitnya naik, Pak. Terus naik. Setelah naik dia lakukan. Berada di mana kamu saat itu? Belakang, Pak. Jadi saya langsung melihat persis, Pak. Langsung masuknya persis. Setelah selesai kamu tidak ikut,
Tidak, Pak. Kepengen ada di rumah, Pak. Udah, benar. Jadi ulah sembarangan. Ente sembarangan langsung diterima sebab iya kan urusan ranjam pae kan. Tetap kudu teliti. Selamat. Yang keempat terakhir, Maslow, tanya seperti tadi. Setelah akur opat-opatan anak berarti bisa diterima. Cukup? Encah. Pertanyaan terakhir, ini yang ketiga. Untuk menyatakan yang ketiga satu-satu. Ahmad. Ya, Pak. Kamu melapor bahwa yang zina bernama Zaid dan Sarwiti. Betul. Yang kedua, kamu telah melihat langsung praktek zinanya. Betul. Yang ketiga, harus menyatakan tempat perzinahannya di mana. Katakan kudu jelas. Ahmad. Ya. Kamu melihat praktek perzinahan Zaid dan Sarwiti. Betul. Di mana tempatnya? Citra, Pak. Citra itu di mana? Bapak ketinggalan zaman, Pak. Nggak tahu Citra, Bapak. Cikupa. Nanti akan ada tsunami, Pak, besar-besaran di situ. Cek ulang Cikupa. Waduh. Di Cikupanya di mana, Pak? Nah, Bapak masuk pintu gerbang, ntar di sono ada bundaran, lewat belok kiri, terus sebelah kanan di situ ada empang-empangan, Pak. Di situ ada angsa-angsaan, Pak, di situ. Ya, nah, masuk ke situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Zaid dan Sarwiti pun naik angsa. Ternyata mungkin Sarwiti dianggap angsa, Pak. Dibawa ke atas, sebelah sana itu kan sepi, Pak. Nggak ada satpam. Nggak ada, Pak. Terus keluar, molos dia, Pak. Molos apa itu molos? Ngoncor, Pak. Ngoncor, molos sama tuh. Keluar, Pak. Nah, terus dibawa, terus ke sono, 1, 2, 3 perumahan. Nah, di situ kan ada perumahan kosong, Pak. Nah, di situ saya ikutin, Pak. Disitulah. Oh iya, sudah. Nah, masuk. Muhammad, keluar kamu. Ya, Pak. Pertanyaan pertama ditanya, yang zina siapa? Namanya Zaid dan Sarwiti. Telah diterima. Yang kedua, prakteknya telah diterima. Yang ketiga, tempat perzinahannya di mana, Pak? Di mana itu? Man? Di Citra, Pak. Citra? Iya. Di mana itu Citra? Ya, Bapak nggak tahu Citra ya. Udah, nanti sama saya main sono. Banyak yang rambutnya merah, Pak, di sono di Citra. Tukang jagung ada di situ. Sate ada, Pak, di situ. Tukang jagung berikut yang tukang jagungnya bisa dibeli, Pak. Wah, bisa dibeli. Nah, terus di situ ada tempat main, Pak. Di situ ada apa namanya, kolam buat anak-anak. Tapi yang orang tua juga banyak. Waktu itu Zaid dan Sarwiti juga naik angsa-angsaan. Kemudian dia naik ke atas, terus moncor ya, kelolos. Moncor, iya. Terus keluar, dia tuh ada rumah situ 1, 2, 3. Nah, keempatnya situ ada rumah kosong. Nah, di situ aku bener berarti didinya. Nah, Soleh Maslu ditanya sama jawaban nu opat-opatana ketika ditanya nanya nasa urang akur karak disahkan. Karak saksi yang 4 telah diterima. Setelah ditanya satu-satu sama jawabannya, maka penyaksian 4 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Soleh, dan Masluh telah diterima. Dengan diterimanya saksi, maka Zaid dan Sarwiti jelas dia telah melakukan zina. Maka setelah dia jelas melakukan zina, ditanya, muson apa gue yang muson? Setelah diinterogasi, Zaid pernah kawin? Pernah. Sarwiti pernah kawin? Pernah. Dengan pernah kawinnya yang kawin halal,
maka yang kawin sah, maka Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina muhson setelah disaksikan oleh 4 saksi yang sama. Dengan demikian hukum akan dilaksanakan hukum ranjam. Kakara kos gitu. Henteu sambarangan main runjam ranjam. Andai kata saksi yang 4 setelah ditanya yang 3 sama, yang 1 berbeda, tidak boleh dihukumi langsung. Saurang mah berbeda, teu bisa. Opat kudu akur. Andai kata yang 4 namanya sama Zaid dan Sarwiti. Yang kedua, pertanyaan yang kedua sama, prakteknya sama. Yang ketiga tentang tempat. Andai kata Ahmad Muhammad menyatakan perlakuan zina di Citra. Setelah ditanya Soleh dan Masloh, begitu ditanya ternyata dia melakukan perzinahannya di BSD. Berbeda. Ini tidak bisa diterima. Hukum teh menang sambarangan emang kumaha. Masya Allah. Nah ieu secara rinci nu 4 ditanya secara rinci detil spesifikna supaya jelas, sebab hukum nu bakal ditibakeunana ranjam atau had kan lain main-main. Nomor kahiji, mereka 2 ikrarin marratan wa yazbutu, tetap zina biikrarin marratan dengan ngaku walaupun sekali akuat cukup. Zaid jeung Sarwiti ngaku ngalaksanakeun zina. Zaid pengakuanana bisa diterima marah walaupun hanya 1 kali. Dengan pengakuan zina tersebut, maka Zaid dikenakan sanksi hukum zina. Tanya, muson apa gue yang muson? Ketika muson, ranjam sampai pae. Ketika gue yang muson, 100 jilid. Dengan pengakuan. Masya Allah. Mentak orang di negara orang gua di perzinahan pohara jasa khawatir jasa. Khawatir. Ya wewerene dikawin Sarwiti hamil dikawin Kuki Zaid rene 2 bulan. Setelah rene 2 bulan terus we dikawin Kuki Zaid. Ki Zaid rada puluh ngapolongo. Maksudna dongeng-dongeng ti batur cenah marawanan hese aing mah hese ngadatang burubus bae. Itu arti aing mah cek eta ya. Mah teh akur jeung dongeng-dongeng baheula. Tanya wit. Mana ieu batur mah ngadenge marawanan teh jahara rese. Tapi pan ieu mah brus-brus bae. Ini kayak ngomong ke pemajikan ada ngomongnya lagi penasaran meureun. Yo. Cek Sarwiti di akhir zaman maka parawan teh loba anu leungit di antarana pandina kitabna ge coba dengekeun ku kakak ai mingguan. Waduh. Hebat eta. Bisa be aku sadel sepeda. Bisa, Bang. Bener. Aya awewe belajar sepeda, ai baheula mah pan ngolong doang. Awewe mah kukakukunan gitu ngaranna ku bapana ge geus ai belajar sepeda ngolong bae ulah datang ka Batang ulah. Ngomong ka sadal mah ulah baheula datang ka ngolong doang teh baheula awewe mah. Mun lalaki mah biasa miti ngolong terus batang sadel. Baheula mah. Jadi ayat tahapan-tahapan belajar sepeda teh ngolong sebab sepeda batangan. Ngolong doang, kebel ngolong bae ge. Eta baheula eta. Sepeda leutik pan eueuh. Ih,
Masya Allah. Nah wari makan jelema teh datang langsung bae naik sepeda awewe wari belajar sepeda aju belajarna langsung ka sadal pan sadal teh rada nonggeng aju aya huluan pan sadal sepeda aya huluan kok mau sadal kulit mah huluna pan heuras ajunya naik sepeda pan didinya di sadal itu kebal-kebal mah pan rada getek beureun eta leungit tah kaparawanan ku sadel untung mah sadel aduh jadi bercinta jeung sadel sepeda beungit leungit bener ieu mah dina kitab Fathul Muin leungit ku sebab sadel sepeda tuh nomor kedua kaparawanan teh leungit ku sebab loncat tinggi teh kapan eta teh ngajegang berewek leungit kaparawanan mentak kolot baheula mah kurapi amat ngadidik ka anak teh di mana-mana anak parawana diukna sila dicarekan sia diuk sila ipet diukna ipet diuk ipet teh okos diuk tahiyat akhir tah eta ipet ngaranna sia geus nu jaraho zaman kuari mah rarese kalau baheula mah ulah sila sia tuh ipet atau emok kayak kunta ipet tuh jadi diukna ipet jadi suku katuhu nindihan suku kenja eta diuk awewe nah wari banu ipet-ipetan gitu ngajegang los deres make calana henteu deh karasa-karasa geus dirongrong eta non ngarangar laleur cekeun laleur loba amat oh horengan bobogaanana calangat bae Masya Allah. Awe zaman ayeuna mah sekarang itu. Allah karim. Eueun ipet-ipet sila hayu bae. Didikan kolot baheula kula mah ngadengekeun jasa. Mailot baheula. Ibu baheula lamun diuk ipet, ulah sok sila. Eta rapih jasa. Nomor kedua, ulah sok kadal cau. Awe mah ulah kadal cau ulah. Dicarekan kadal cau teh ulah. Kunaon eta ngaleungitkeun ka parawanan. Awewe mah tah rang ayeuna parawan mah ngadar tongtolang. Mantak baheula mah tongtolang. Geus di parawanana geus saminggu tah geus. Eta tongtolang. Sauata. Baheula parawan baheula mah. Iya tuh dititah dage kos kitu gori-gori, bae kos kadari itu bae. Bangsa cawu teu meunang, bangsa apal teu meunang, jeruk teu meunang, keur mah eueuh deui baheula mah. Eueuh tah di dagadara tongtolang. Masyaallah. Ieu keur carita rapihna ngadidik kolot baheula. Kuari eueuh kos kitu kuari. Wah, makanan naon bae terus bae, diuk deuk kumaha ge terus bae. Jago baheula mangadidik ka anak teh akhlak terapi. Masya Allah. Masya Allah. Keluar teu make tiung bae, carekan. Keluar sia, ka warung. Tiung pakai tiung. Tiung rapi baheula mah. Ya Allah. Kuari mah urang mah tiung mah make ngan di dieu. Sampai ke depan aya tiung teh jang nutupan bu. Iwan teh ala India he. Tiung mau gua bae mau deh tapi lain dipakai nutupan aurat. Eta India itu bakos gitu. Nah ieu mah ikrar Zaid jeung Sarwiti ngaku. Nah, kuari eta Zaid kawin ka Sarwiti padahal Sarwiti hamil 2 bulan. Berarti begitu kawin 2 bulan ya 2 bulan ya keur hamilna katilu kaopat kalima kagana katujuh berarti 7 bulan tinikah langsung lahir ulah 7 bulan genep bulan sebab keur nikah 2 bulan tambah 4 bulan jadi genep bulan lahir eta geus bisa diterima bapakna tetep nyana lamun kuku sarwitina tegep
teu daek ngaku bahwa nyana teu zina dengan ikrar tidak zina sarwiti begitu 7 bulan genep bulan lahir nah ieu tetep diakukeun ka bapana geus hukum ka dituna terus bae beuna mana awewe anakna ke nikah banyana nu ngawalian tuh engke lamun maot bapana nyana ngawaris ulah hese-hese teu bakos kitu tetapi lamun ieu sarwiti teh geus 2 bulan kemudian nyana ngaku bahwa nyana telah hamil atuh teu beunang diakukeun ka salakina berarti anak zina kabelah dituna kudu dihukuman teh had keun di Indonesia mah jauh hukum tapi hati-hati Zaid kawin jeung sarwiti na geus hamil aku nyana geus pernah zina jeung A berarti kan lain anak Zaid lahir dek 7 bulan dek 8 bulan dek 9 bulan eta pengakuan sarwiti bahwa nyana ketika naon gitu ngaranna kawin jeung Zaid geus hamil ulah diakukeun anak Zaid nu bisa diakukeun sote lamun bener-bener sarwitina tertutup sama sekali teu kalabat teu zina diheum-heum ku sorangan bae wajib diakukeun bapana kaki Zaid sanajan ki Zaid popolongoan aja aing asana kieu amat sih aing haju boga anak wae heran aing mah genep bulan tapi kumisan ya anak ieu anak kolot deh ieu mah biasanya aja lahir genep bulan mah tuh primatur jadi mah henteu cak jana teh normal bae malah mah hampir ngajotos ka aing tetap bae aku kan hukum pikir mah kos kitu bae gampang bae anak nawa we walian ketika maot waris eueuh masalah udah adapun dorakan heum bae geus ku kisarwiti tapi lamun geus jelas-jelasannya zina jeung batur 2 bulan atuh lain anak Zaid lahir ulah diwalian wali hakim lain bapana Zaid maot eta teh teu ngawaris masyaallah kuari maki Zaid zina jeung sarwiti zina Zaidna begitu zina hamil leuh geus reneuh beres keluar eta kan lain anak Zaid tapi kan kuari mah eta teh dianggap anak Zaid anak zina sebab naon sebab di luar akad walaupun cai mani ki Zaid tetep we di luar akad nah kulantaran lain anak ki Zaid mun awewe anakna batal wudu jeung ki Zaid nu matak batal ketika batal wudu bisa dikawin Zaid ngawin anak sarwiti wali hakim itu bisa dikawin eta kalakuan ngana aju kawin aju lahir awewe bisa dikawin jadi Zaid ngawin anak zinahnya anak itu masalah sah takos gitu teh sah masya Allah tak kurang kumaha geus ararang geus kabeh mentak ulah di aku ja bisa dikawin Zaid bisa ngawin anak hasil zinahnya anak masya Allah walina wali hakim sebab bapaan geus anak zinah mah teu boga bapak walaupun jelas hasil seorang lelaki Zaid misalnya lantaran di luar nikah nyana ngaranna anak jada anak zina geus teu ngawaris lah batal wudu bisa dikawin tapi ka mana mah tetep bae emak itu anak zina mah mama tetep bae emak jadi boga emak teu boga bapak itu eta anak zina iqrarin marratan nyana ngaku walaupun sekali tetap bisa diterima dengan diterima ikrarna dihukumi dijatuhi sanksi hukum nyana tinggal kumaha muson apa geus muson rajam biar muson ham walau aqra wallahu a'lam bissawab